ketika orang menyendiri zikir ka Gusti Allah dibarengan ku tafakur ku orang emang eueuh gangguan bakal jasa aya gangguan nafsu nu aya di awak urang diwujudkeun ku Gusti Allah mulai pocong lah mulai kuntilanak lah mulai genderuwo lah urang boro-boro neuleuh kos kitu kakara kaya suara doang korsek-korsek urang geus sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah sorangan dia urang sorangan la ilaha korsek-korsek rada leutik suara la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek sadaqallah norekat pan geus jadi nama la khaufun alaihim walahum ya zanu kakaraku korosekan doang geus sieun urang geus sana beusi ngabentuk ngawujud di hareup sanu nyaho deres mun haju teu muka mun muka pocong tuh kaju muka lurang nutup deui barang orang geus santai sial parenganan ucing ku budak santri beheungna di talian mak teh kantong keresek atunya na lulumpangan kosek coba pajar jurig bae kan ku urang teu lulus mesti aya bae ngaran-ngaran nyorangan deuk ka Allah Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim al-ma'na al-ijmali utawi kilahiki kumana kang bangsa ijmal yatahaggagu ijabu zakati narimanya apa wajib zakat fil mali ing dalam harta bisyurutin kalawan surutu ngebul bisa bisyurutin kalawan surutu habib roza alawal birang-birang syarat ay alawal utawi kang awal aya blugol malun nisoban kuyenta tumeka apa harta ing nisob ay can nisob mate kudu zakat la zakat maka ora zakat iku wajib fi makana dunan nisob dalam barang kang anayama iku tetep ing dalam kurang iku kurang ing nisob sanilan utawi kang kaping done aya ula alaihil haul iku yen tangubengi nyata sema apa haul geus haul karat wa huwa nisabun utawi amalaiku nisab ala zakat kaura zakat iku wajib qoblal haul ing dalam sadurunge haul wa hadza qaulul jumhur tawi kilaiki gaul iku gaul jumhur salisu ayakunal mal tawi kang kaping teluna iku yen tanah apa al mal wartane mamlukan iku kang den milik lil muzakki kadue bupati zaki lil muzakki kadue ogang zakatan mil gandaman kalawan milik kang sampurna ala zakat maka ora zakat iku wajib alal insani ingat habib razaq bimali ghairi ing dalam harta dengdengen ing dalam harta liyane insan teu wajib zakat ngazakatan naon tu habib razaq nyangat aya mio wala bima yamliku lan ora ing dalam barang kang ngamiliki insan ing ma zahiron dalam zahire idza ta'alaqa biha kul gurama idza kala cumantel kalawan ma pahak pirang-pirang garim mau hartananya na boga 1 miliar tapi hutangna 2 miliar teu wajib zakat bayar hutang bae lah
Ini sobu zahab isruna magawe ini sob mas ikurong puluh apane dinaron dinar 20 dinar ni sob mas wal fidolan utawi ni sob fidomiata dirham ini kurang 100 dirham kama kororot sunatun nabawiyah kaya barang kang wis tetapkan wing ma apa sunah kang bangsa nabi pamana kosolan utawi barang kang kurang yaman hadan ni sobil mugarrari saking ikilan nisab kang dan tetapkeun atuh pala zakata iku maka ora zakat iku maujud ing atase ma mazada alaihi lan utahi barang kang ya ma ing atase ma manu itu atawa utahi barang kang ya ma ing alaihi atase nisab bihasabilah maka ikut kalawan ngitung-ngitung mazada walau aqsafihi lan ora qasikum maujud pihing dalam ma tahlilul lafzi wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasilu kalamihi lan lutawi hasil kalami kemusanibiku anal ma'iyata satuhune sifat bareng bil ilmi kalawan ilmu tastalzimu adawang gestamameren fasanu malam yablug yadwakuhum ataslimu maka utai kalakuan wong kang orana tumaga apa pirang-pirang rasa nezimaniku pasrah wa idza lam tarawul hilala fasallim li unasin yarau bil absar entut kala ora ningali sira kabeh bulan sabit maka pasrah bae sira kadue pirang-pirang manusia kang pada ningali ya unasu ing hilal bil absar kalawan birang-birang paningal wabillahi taufiq ulan iku tetep kalawan Allah utawi pitulung. Jadi sanggeusna ku urang dibahas tentang ibadah horenganan aya klasifikasi aya anu datang kana ner-neran syariat ialah nusok ngajinangan mingguan doang teu pernah mondok tama ner-neran aya mantep nyana dina syariat ialah nu geus mararondok aya nun ngalengkah nyana tina syariat hayang coba-coba ngalaksanakeun syariat dengan mantep ngaranna thariqah aya anu usul aya nu teu berthariqah teh tergantung kumaha kacerdasanan aya nungan 1%, aya 2%, 10%, 20%, tergantung kumaha jelemana we urusan cerdas jeung henteu. Aya anu cerdas, usullah ilallah. Ialah jelema-jelema anu ku Gusti Allah dijelaskan melalui ayat suci Al-Quran ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun wali pokoknya asal geus usul wali moal kanyahoan kecuali bangsana la ya'riful wali illal wali. Lamun urang nyaritakeun tentang perjalanan dina ngaji haju datang bae. Haju datang bae. Sebab urangna diuk bae.
ngaji dongeng makan 15 tahun 20 tahun balik nyana mah didinya bae balik berangkat mereka tuh lak usul wali nyana nama didinya bae eta mah metode cara jadi tegen Jogja ge bisa Jogja di dia di jalan mana lewat Bandung terus ke Banjar di Banjar terus Wangon di Wangon mampir ngabaso di Jawa jalan datang ke Jogja jelemana di dia berangkat orang coba ke Jogja nya jalana rusak nyalapat ban kempes tunduh deui sanggeusna nya tunduh nya ban kempes duit leungit deui waduh jangda urang ngeuker diuk di sisi jalan datang-datang anu nampiling bae pajar musuhnya aduh suwe jasa aduh ya Allah ya Rabbi itu perjalanan ngaranna berangkatlah orang naik mobil aduh aki parem geus parem aki klakson teu jalan aju ieu deui pitingna pegat mana peting poek lampu ieu perjalanan ngendong di mana ngendongna ke hotel kudu mawa duit ka imah batur moal ditarima masjid dikunci aya musola cai anu WC ada i perjalanan ngaran coba eta masyaallah barang datang ka Jogja nu dituju ku urang hareueuh tadina gandeg dahar di dinya neuk minta ongkos jang balik di dinya nyanana heueuh imahna dikunci malah amanat di kata tanggana besi aya sahabat ulah diasupkeun waduh budak suwe ngaran eta kos kitu perjalanan urang ngadenge perjalanan umroh ngeunaheun jasa naik pesawat naik datang ke Mekah waduh terus tawaf terus sa'i terus ke hotel dan lain sebagainya coba laksanakeun datang ke bandara lapar numere dahar urang Arabna ngecek paspor urang seserian bae sulit jasa mobil can aya aduh mana lapar mana tunduh perjalanan ngaran begitu urang ditaekeun ka mobil pamimpin urangna puyeng aya nama digigireun urang hees bae urang can nyaho jalan nyana hees bae nanyakeun nyana hees bae supir deui kudu dibere bakcis ngaju bakcis tadi bere diliwatkeun ku nyana lain ke Mekah ka Syria deres kita perang mah datang ditembakan bae ku ISIS aduh ieu perjalanan ngaranna eta perjalanan aduh dibalikeun ka Mekah can boga hotel ya pemimpinna urang kudu nyewa hotel mending mun boga duit duitna Ini kumaha coba hes di handapan jembatan diburak-balik ku askar ruh ayo coba deh kumaha orang ke Mekah orang ke Masjidil Haram lapar dan lain sebagainya saha nu mimpin tawaf saha nu mimpin perjalanan eta kos gitu perjalanan eta mencan sakumaha iya mun urang ngalalakonkeun bo aing ieu lalakon kawin jeung Masia bau luar biasa ya tadina Masia embungeun ka aing anakna ngadengekeun bungeun ajuk bisa daekeun aing melet Masia daekeun ka abah teh dipelet ku aing ku abah adana daekeun mahal mayarna ge di mana pelet si Soka eta perjalanan ngaranna datang ke aya sia teh ya aing capek sebenarnya perjalanan eta geus kitu perjalanan ya Allah ya Rabbi kabeh ge dilaksanakeun mah kabeh boga perjalanan ulah neuleuh buya hasilna kos kitu ulah nyeuleuh almarhum hasilna kos kitu bangun tenang amat
ulah neuleuh Gus Dur hasil perjalananana tanyakeun ulah neuleuh Habib Rozak huntuna ka mana ku ari eta teh loba ngadahar pempe sabenerna tuh kan perjalanan urang lamun nyaritakeun ngaji mah aju datang wae euy jadi wali bae balik bebe aja kauna di imah urang woi aing geus jadi wali ceuk tadi ngaji perjalananna insyaallah mantap klasifikasi tetep bae tuh kueri masantren geus masantren pinuh ku ilmu syariat dek ngalaksanakeun ilmu syariat melalui jalur khusus nu tadina salat biasa bae ku ari mah hayang salat nu bener-bener salat Kangjeng nyarita sallu kama raaitumuni usolli urang mangan ngabahas teh gerak-gerik Kangjeng Rasul be tingali salat kaula tuturkeun gerak nangtungna kieu rukunna kieu sujudna kieu itidalna kieu nempi ka dinya kunaon atuh teu dibahas jerona khusus maka perjalanan khusus Kangjeng Nabi mah di mana-mana aya bingung urusan dunia salat 2 rakaat fasolli di mana aya urusan akhirat sholli fasolli berarti melalui salat ruhani naik munajat jeung Gusti Allah bibisikan jeung Gusti Allah karasa jeung Gusti Allah hingga aya petunjuk ti Gusti Allah urang boga kabingung salat masyaallah munajat jeung kuntilanak aya begitu Allahu akbar kabayang waduh lalakon kuntilanak urang ku sabab naon can dibersihan Yilah perjalanan ngaranna ngabersihan perjalanan bersihan atuh urang mun nyaritakeun ngabersihan moal kaluar ti 3 hiji mujahadah nomor kadua riyadhah katilu datanglah musyahadah moal datang ke musyahadah lamun teu mujahadah moal bisa riyadhah lamun teu mujahadah artina mujahadah merangan nafsu artina riyadhah ngajar nafsu kunaon si ai dahar hayang nu ngeunah bae nafsu ajar geura kunaon si urang hayang hees bae boro-boro ti peuting keur ngaji ge hayang hees bae tembak geura ge perangan geura tembak tah mujahadah merangan nafsu ngajar nafsu ulah dieuwekeun nafsu perangan kena lunak pan eta teh ngan ngomong doang coba lakukeun ku urang hiji ulah dahar di mana can lapar ketika dahar ulah sebe-sebe mujahadah ngaranna peuting urang tunduh bae perangan ku urang cik benta di ka Allah keun cukup bae urang bari maca sholawat bari diuk perjalanan ketika kaganggu lantaran loba babaturan nu ngajakan ngobrol atuh moal datang ka Gusti Allah urang singkiran ieu babaturan urang uzlah ngaranna perjalanan ngaranna hirup ku ari mah teu ancul-anculan neangan dunia urang qanaahkeun we atuh ayeuna mah supaya terjadi zuhud urang qanaahkeun hirup saaya-aya naon wae aya we heula urang gunakeun ge jang kakuatan ibadah ujung-ujungna bakal jadi zuhud moal zuhud lamun teu diqonaahan heula ku urang riyadhah ngaranna mulai perjalanan bisa sabulan jago ulah wali-walian ieu mah asal nyekol tasbih bodeh tasbih make udeng-udeng be wih toriyo giliran meminta duit ke murid toriyo aya berang dari SMS toriyo iku mah aya toriyo jadi nyasar kieu bebenangan lain Allah jarang da ieu tah teu puguh nu nuduhkeunana malah macak guruna mos aya mah rang danu hiji deuk jang mama atuh ieu mama bloon ieu mama
geus mah murid ngaco mama ngaco deui ngaco kabeh teu sok geura perjalanan anak syariat ngan dimantepkeun supaya timbul rasa nu tadina urang Allahu Akbar teh sakadar makna lugot utawi Allah iku Kang Maha Agung tah mah dilugotan encan asup kana jantung ketika urang maca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim atuh mangalugotan alhamdulillahirabbil alamin utawi sakabeh puji ku tengtu kada alam kabeh pangeran Kang Maha kabeh Ar-Rahmanir-Rahim Kang Maha Rahman tur Kang Maha Rahim Maliki Yaumiddin Kang Pangeran dalam dina kiamat iya kana budu ing iya Tuhan nak budu ibadah ingsun sadaya wa iya kana nasta'in lan ing iya Tuhan jaluk pengawas teu ngalugotan santri ge bisa sageus lugotan bisa baca bari salat ngalugotan asal aya makmum bisa dilugotan ku makmum di tukang je teu ngalugot maka situ mah aya nu mana karasa ieu maca Quran kalam Allah teu sembarangan jelema dibere kuat maca Fatihah berikut nangtungna ayalah pitulung Allah geus lain urang tah teu aku tah melalui pitulung Allah nangtungkeun kaula mere nyidakepkeun mere bisa maca seakan nu maca lain urang tapi gerakan-gerakan ruhani nu menang Allah ngagerakeunana lain dihayal tapi karasa jah hakikat bama urang kajen kukumah genang Allah ngan urang mah kakarak carita sungut encan make hate berangkatlah ke Allah Allahu Akbar ngeunah ketika deuleu Allah nak kahijab naon nu ngahijab mata dedeleuanana tadi dek ngaji neuleu bujur gede ngagitek-gitek make baju namanya ketat jasa dihareup apemna bebeulahna kadeuleu atuh beuki jero bae atuh Allahu Akbar teh aya sungut mah Allah nu Maha Agung kunaon mata hate neuleu ka beubelah nu tadi anda teu beres mata horeng jadi hijab ketika dedeleuan nu sejen mata ieu ku urang kudu diriadhoha mujahadah ngadenge suara-suara kerbeting mantas muludan ceramahna ustazah beuk urang dideuleu make maca syiiran-syiiran suarana bagus gitekna luar biasa muludan ti ditu nama tapi pan kadenge suarana jeung gitekna urang begitu salat subuh Allahu Akbar Allah nu Maha Agung cak sungut tapi hate kararasakeun deuleu gitek na jeung suara ustazah nu keur peuting muludan apa naon sih eta tuh kan oh hijab berarti teh geus ruhani teh bisa neuleu ka Gusti Allah teh hijab mata hijab ceuli hijab irung hijab sungut hijab sababaraha dimensi hijabna teu karasa torikoh tandang jangan bersihan eta sok dira bersihan ku cara bertorikoh etalah ngabersihan batin mulai setik engke dibere ku Gusti Allah rarasaan lain deui kok rarasaan lain deui kunaon beda ya ing rarasaan beda kumaha aambean rada aya bau menyan ye lain deh ya aing barang norekat bau menyan ye orenganan tadi keur beurang aya nu pae aya pocong urang lamun nyaritakeun di meja mah bari ngaji kieu aju urang biasa bae laksanakeun mulai ngalaksanakeun urang deka Allah aing loba manusia ngaganggu uzlah aing leletikan di kamar sorangan
boga kamar khusus ketika teboga kamar orang yang memaning di masjid sorangan atau di musola sorangan baik atau di luhur para sorangan baik cak Muhammadiyah nanaonan emang Allah aya di luhur para tuh kan tengarti kan ya emang tengarti deka Allah sholat emang Allah di luhur para deka Allah sholat emang Allah di gunung Allah mah di mana-mana aya cekel ke orang sungutna soekeun sia aing mah uzlah teh deka Allah lantaran loba gangguan menghindar tina gangguan deka Allah fokus jadi imam aya anak jeung pamajikan kadang-kadang orang sholatnya napan ngalendotan orang tungtung nama pan ajuna mah lain tahajud asyhadu alla ilaha illallah nu ngacung ieu pan nu handap nu ngacung ieu pan bahaya bahayana mah teu naon atuh anakan dewe engke ka dituna ajuna mah lain tasbih nu diguling-guling tuh sia maju seri bae tasbih eta nu hiji nu dua boh tama tasbih otomatis aduh dek usul kumaha lain usul ilallah atau usul eta mulai wari orang menyendiri hirup teh menyendiri tengah aja boga maksud ke Allah kan aya jelema menyendiri sieun ka hansip aya jelema menyendiri sieun ka anu sok nagihan kreditan teh naon garang-garangna naon garah tuh sia pasti sieun sia ka eta kan nu matak sia nyebut ge aing nyaho sebenarnya mah sia sieun ka kolektor ugu di hati sia ge sieun nyahoan besi aya aduh Batak datang. Nah, menyendiri, sieun ka hansip, menyendiri, sieun ka polisi, menyendiri, sieun ka kolektor, menyendiri, besi anu kolot, menyendiri, macem-macem, besi babaturan. Eta kan motif urang kos gitu. Iya mah menyendiri ka Allah. Oh, jadi aya nu menyendiri motifna beda-beda. Ya mendek ka Allah, embung kaganggu. Disederhanakeun ku urang ku ari urusan makhluk dunia diajar nafsu na ku urang setik asal urang arah kadinya Allah selalu mere bae urang keyang hayang ngaji nahu bisa bae maca urang keyang hayang ngaji bilaga bisa bae nyaho bae ka muqtadal hal kayang orang teh ngaji fikih fatul muin wudu salat marapi kekayangan orang kayang hayang belajar politik atuh engke jadi PAC mah bisa ayo garage urang kayang ieu teh jadi PNS sekali gagal dua kali gagal tilu kali mah bisa bae sok garage kakayangan urang kayang hayang ka Allah didelekeun ieu ku Allah datang ka mana sia mujahadah datang ka mana sia riyadhna ternyata orang bebeneran dibere kalau ner orang nama diukene ku ari datang kan ner perjalanan nama datangkan ner gitu emang kumaha ketika orang menyendiri zikir ka Gusti Allah dibarengan ku tafakur ku orang emang eueuh gangguan bakal jasa aya gangguan nafsu nu aya di awak urang diwujudkan ku Gusti Allah mulai pocong lah mulai kuntilanak lah mulai genderuwo lah urang boro-boro neuleuh kos kitu kakara kaya suara doang korsek-korsek urang geus sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah sorangan dia urang sorangan la ilaha korsek-korsek rada leutik suara la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek la ilaha illallah la ilaha illallah korsek-korsek sadaqallah norekat pan geus jadi nama la khaufun alaihim walahum ya zanu kakaraku korosekan doang geus sieun urang geus sana beusi ngabentuk ngawujud di hareup sanu nyaho deres mun haju teu muka mun muka pocong cuk aju muka lurang nutup deui
barang-orang ge santai sial parenganan ucing ku budak santri beheungna di talian mak teh kantong keresek atunya na lulumpangan kosek coba pajar jurig bae kan ku urang nah teu lulus mesti aya bae ngaran-ngaran nyorangan deui ka Allah contoh urang sorangan bae di jam 12 jam 1 jam 2 nonton main bola di TV eueuh sieun sebab setan teu ngawujud jacak setan teu perlu digoda teh mah geus kagoda malah aing nu kagoda ku nyana sial cak setan aing kagoda ku nyana aing mah sieun nyana banteu aduh gedean nyana jurigna setan geus teu sieun sok geura jam 11 bae urang wudu urang masjid sorangan jago datang ka teu sieun bae ge pembawaanna lain deui padahal jam 11 main bola mah di imah sorangan bae nonton main bola teu sieun datang ka jam 3 malah ngomong ya aing keur peuting sorangan bae una naon pasti una naon emang nyana jurigna tapi coba urang di masjid sorangan la ilaha illallah la ilaha illallah kotek bugu jandela ku angin kotek wah tadi nyalateun di dieu kunaon deuk Allah mah kos kitu nafsu urang embungin dibawa ibadah ngabentuklah mimiti rasa sieun nafsu ngaranna sebab awak urang embung rusak nafsu teh nafsu embung rusak awak teh nafsu ngaranna lapar hayang dahar nafsu ngaranna embung perang besi paeh nafsu ngaranna nah nafsu eta lah diwujudkeun ku Gusti Allah melalui suara-suara urang keur tenang-tenang zikir di masjid atau di makam aya suara Habib Habib apa lu Habib apa lu Habib kok terus-terusan gua pulang ya pulangnya eta jan sakumaha mulai aya kebenaran orang cicing di makam atau di masjidna 2 tingkat ucang-ucangnya nah sukuna ka handap ka urang ka dieu ih naon eta cak nyana aku jin ngapain lu di situ sengaja nemenin lu gua enggak mau ditemenin sama lu tapi tetap gua mau nemenin aja pulang terjadi itu perjalanan ngaranna perjalanan mah kos kitu makaning bertorikoh makan kudu loba ka makam kudu loba ziarah beuting beurang norikoh mah kudu di mana bae nglobakeun ziarah sebab naon ruhani urang supaya lunak supaya leuleus sebab urang lamun cicing di mall bae karasakan urang karasa teuas urang cicing di kantor bae teuas kurang cicing ulah-ulah di kantor BPN di balai desa bae teu asa teh cicing bae di masjid lain deui kan sebab naon ieu teh geus lain deui posisina urang cicing di lapangan main bola lain deui tapi urang cicing kuari ayeuna di lapangan masjid di hareup lain deui beda motivasina beda maksudna beda perasaan cicing urang di mall kos kitu bae cicing urang di mushola beda tujuan urang nage ka masjid beda-beda dekat mall manu ka masjid manu dan lain sebagainya kuari mah kuat urang mulai dia juri ge sadaekna sia mulai geus dibere tah jurig-jurig suara-suara dan lain sebagainya ya ayo sia eueuh nu paeh ku kuntilanak paling ge pingsan doang aing ge hampir pingsan tapi dibere teger sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia ciptaan Allah aing ciptaan Allah aing mande ka Allah sia mah jurig setan mulai urang teger geset segala rupa teger nyana ge aing geus teger teuing mah ka urang ngagodana babaturanna ge di ka mana sia nek ngagoda itu tuh teu bisa digoda nyana mah aing geus terus-terusan ngagoda teu bisaeun coba ku aing nyaho geus sia panas neukeut jana mah barang datang bener panas ya kan bebejannya lagi perkumpulan para syaitonir rajim
bisa digoda ya panas aing geus ngagoda rupaan teu bisa teger jasa urang bebeja ka pimpinan urang yuk ayo bebeja nya ka MPR MPR nya ke DPR MPR sarua bebeja gitu coba turun di pusat langsung ke handap coba orang tonton anak buahna nonton begitu nonton tetep aja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus nyana ngagoda siadat ngelai nyana bener geus hebat ya sakalina datang ke Imam Syafi'i dicolok pan ke Imam Syafi'i curi sia buta setan Imam Syafi'i mah bisa nyolok setan urang mah kakalak nyolok mah eta bae iya kari mulai dirinya teger jasa tidinya lah geus tisieun ka makhluk halus geus tisieun ka sasa geus tisieun ka jelema tisieun ka hewan nu mantak urang tisieun ka hewan aku urang dihormati ketika urang noriko aya sireum dihormati ku urang aing makhluk Allah sia makhluk Allah sarua sireum ulah pada ngaganggu geus bae sia-sia aing nyana dihormati nyahoeun ngarayap ka orang baik-baik dek ngarayap mas tapi saya ulah ngaganggu bae ka aing moal daek nya ge nyahoeun aya asma Allahan di awak urang reungit dan lain sebagainya mulai nafsu dirupakeun orai di masjid aya orai kan aneh jalan mana orai gede baheula aya keur Jumaah ya mah keur Jumaah aya orai ka almarhum abah kadeuleu ku salah saurang kaget makanya mulai setar salat Jumaah orai hidung ngabelit di dieu ka almarhum nya molotot bae kieu tapi eueuh sorangan geus Jumaah bebeja ka kula neuleuh orai cenah di abah di mana di anu geus lebih orai geus diwujudkeun orai nafsu terus indit nah engke kan ngawujud ka urang orai set ima orai jajaden wa ima orai nyan nah iya orai kajajaden onam begitu orai nyan set orai nyan ge moal daeke kajian kumaha ge orai teh datang ka urang ayo sia makhluk aing ngamal sesama makhluk Allah jangan saling mendahului nah sama dengan sesama bis kota geus orai ge kadang bisa ngomong urang jeung orai muka lama lamun urang geus luhur tapi aya jelema itu naon ngaranna ziarah di Baghdad nu kukula didongengkeun bareng-bareng dazarah ka wali itu ngaranna Wali Abdul Razak lain wali ieu tong kebenaran akur subasok ajun neuleuh bae wah akur barang salat maghrib babacaanana teu pase Fatihahna cangcaya lah berarti bohong lain wali mah ye ja babacana ge salah wali mah telok anu salah babacaana baliknya na ba'da isya begitu balik di Sungai Efrat Tigris Baghdad nah aya mau salah wah nyala lulumpatan ngubat balik deui ka ditu ka balik non mau masyaallah di mana tuh di sana tugas di sisi Sungai Tigris dek balik bae ku ari atuh ngendong dek balik ayo jeung gula ayo mana mau tuh sampeurkeun ku nyana aing geus sabaraha kali mapatahan sia ulah sok ngaganggu ka tamu-tamu aing ngadenge mun awas ya sekali-sekali deui ngaganggu ka tamu aing awas ya ku aing beliau mun mangga sok gerak berangkat henteu kula dek balik deui we cek yen ditu cenah dek balik henteu kula dek ngaji cek yen pan cenah cek sia moal ngaji dek balik ente kula nek ngaji bae ieu bisa tunduk ieu mau kunaon gara-gara na waladolin
Aisyah mangurusan walad dolin dodna supaya gede cak ahli kiroat doang tadi urusan makna walad dolin aing mah dod tepati di urusan ngan hate di urusan ku ayana ngurusan hate maka maung sieun ka aing Aisyah mah ngurusana kiroat doang maung wanieun ka sia kana balik ka ditu henteu kula deuk mondok bae jaknya di dieu mau bakal henteu tuh kan maung dicarekan geus sabaraha kali aing tuh aya Haji Pudali mah lain-lain gitu geus sabaraha kali aing nitip mun aya pejabat datangkeun nu sugih datangkeun komo Haji Pendi mah beuh aya tamu-tamu bangsa nu keren geugerakeun bangsa nu susah inditkeun aing geus sabaraha kali ka sia centeng bolon sia teu mah kos kitu teu mah ka tamu aya itu mah wali tuh maung aing geus sabaraha kali besi aya tamu aing ulah diganggu kageteun nya abdi mah deuk ngaji bae kajian kumaha ge ngurusan batin ketika batin geus ka Allah la khaufun alaihim walahum yazanun orai maung singa atuh buyut Mansur ge pan maung teu taat ka buyut Mansur singa da sia ku aing saya geus ditulungan maung di Sumatera di Lampung lamun aya anak incu aing anu nyahoeun ka aing hadiah ka aing diganggu ku sia awas ya ku aing ya mangga cak maung teh moal abdi mah mantak urang ka Lampung ya aya maung langsung we geus urang boyot Mansur maung indit moal daekeun dijamin ku kumaha ge ya abdi ye incuna moal sakali deui Mansur cak maung Mansur mana sih? Mansur S. Dileg-leg. Itu sih Mansur buyut Mansur siapa teu make buyut. Endal Mansur S atuh teh mah Salome ka dituna. Waduh, satu lubang rame-rame teu beres teh mah kos kitu. Masya Allah. Jadi kula mah ngalaman hirup di zaman Raboes zaman peneng kaeta iya ku ari mah waduh ya zaman internet zaman kitu informasi cepat disebut era globalisasi. Mantak cek Gus Dur belum siap rakyat Indonesia untuk masuk di era globalisasi sugan kula macan siap teh kunaon horenganan bakal tuturuti jelema teu kuat nahan informasi geus ancul-anculanana jang dunia bae akhirat tertinggal akhirat bakal ditonton doang di HP, di televisi, di internet, dibukukeun ku ari mah diamalkeun mah henteu. Ditiru akhlak-akhlak barat, akhlak-akhlak moral-moral nu rusak ku budak-budak lembur. Iyalah can siap bangsa Indonesia kaget. Sebab tahap pendidikan anak baru mencapai tahap menengah encan cara di Timur Tengah entak kula ningali di Irak eueuh gedung film eueuh bar ningali di Iran eueuh bar eueuh gedung film malah ya sa Iran neangan bar cek kula Iran tertinggal oleh pasar Kemis. Di pasar Kemis bola sodok ambualaya ke budak-budak SD di papatahan kulurah. Oh, yo cara bola sodok pokoknya sih. Waduh, di urang mah ambalaya, di Iran moal aya. Di Irak moal aya. Mun di Mesir aya, di Mesir malantaran di Mesir mah geus lila dijajahna ku Amerika. Jadi internasional. Tetapi tetap Islamna kuat memantak asal berbau Islam ialah jadi mangsa Amerika kakarak berdiri Mesir ternyata horeng main di jerona
kedaulatan Islamna terlihat deui mulai dioyag-oyag deui ku Amerika. Setungtung berbau Islam, Amerika selalu jadi bumerang nyana sebenarnya provokator teroris teh nyana. Indonesia mah aman lantaran sumuhun dauh mangga ieu cenah deuk dicokotnya los ieu mah beusi deuk dicokot bae nya kuring mangga ieu mah minyak lah deuk diperbudayakeun bae lo silakan ieu mah lo ieu mah cenah Indonesia deuk dicaplok bae mangga bae teh Indonesia inggis saudara ya Allah ya Rabbi. Nah ieu mah urang neruskeun materi pengajian urang mengenai tentang hukum kisos, praktek kisos. Bari ieu mangan sakadar jadi koleksi ilmu di jero agama Islam dilaksanakeun mah teu. Tapi urangnya eusi Al-Qur'an nu ditarjamahkeun ku Kangjeng Nabi nu disebut hadis diijtihad ku para ulama jadilah ijma' jeung qiyas nu ku urang dibaca hasil daripada ijtihad ulama ijma' ngaranna bentukna kosir maca ngahartikeun urang kitab sarua jeung ngahartikeun ucapan Kangjeng ngahartikeun ucapan Kangjeng sarua jeung coba-coba urang nalaah jeung ngahartikeun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh keur jaritakeun ucapan Allah melalui kitab buatan-buatan ulama. Jadi urang keur ngobrol jeung Allah. Itik hakikat nama keur ngobrol jeung Allah urang teh macakeun kitab teh didelekeun ku Gusti Allah mana nu nundutan didelekeun mana nu bade ngarokok didelekeun ku Gusti Allah ieu keur ngobrol jeung aing mangkaning sia SMS-an jeung jahe atuh macem-macem bae eta. Masya Allah ya mantak ke Inggris adab-adabanana urang teh kurang ente dikiekeun ye Gusti abdi unggal poe dahar nginum jeung sare nonton TV jeung ulin ieu mah abdi mah hendeuk disanggakeun awak abdi dalai nu abdi mata nu Gusti ceuli nu Gusti sungut nu Gusti beteung nu Gusti sadaya-daya zahir batin nu Gusti abdi mah bade calik di pangawasan ti mimiti der datang ke balik deuk ngaji be pokona abdi mah langsung neangan tempat anu ngeunaheun langsung nu tiis diu geus ulah ka dode-dode reup itu nekat orang tak berani sebut borangan orang teh kasuk borangan can berani nyerahkeun diri 2 jam acan waliullah tengah peuting teh kos kitu udang jam hiji Gusti awak nu Gusti waktu nu Gusti abdi mah deuk disangakeun ka Gusti zahir jeung batin abdi deuk dipandian abak abdi dihayalkeun bahwa urang maot dihayalkeun urang teh keur dipandian gitu keur paeh terus disabuna jadi lamun paeh mah pikiran teh akan ka Allah bae ulah kieu ji aing paeh usia momononan ya aing asana ieu jurig aya deui itu teh borangan biasa sih borangan ngayalkeun paeh di wuduan make baju nu putih sakukuru aju ngaca di pocong ieu takos kitu nyangakeun Gusti awak abdi zahir jeung batin dasanes doa abdi nu Gusti abdi dibere tunduh teh ku Gusti rek dilawan ku abdi kamari-kamari ieu memeh abdi umur 50 tahun teh geus karek bae mah nya deuk datang ka paeh kieu bae
Kitulah lakon ibadah dipaksa awak abdi Gusti. Sanes abdi ngenu ngahalangan abdi teh nafsu abdi, ieu teh abdi rek perang jeung nafsu, jacak nafsu abdi mah abdi teh ieu teh hayang hees Gusti, hayang sare sarua jeung batur. Ngan lamun kieu bae deuk iraha atuh dedegetan jeung Gusti abdi, mulai ayeuna deuk nyerahkeun deui sanes nu abdi nu Gusti perang urang. Perang urang mah tilok kos kitu si tilok, ternyata ieu tunduh bae ya Gusti, tunduh bae di kopian ku abdi. Heh sia ngudak urang kopi inum beuki tunduh cenah cak batur Gusti ngopi teh teu tunduh, ja abdi mah tunduh ngudak deui di ember. Wah sia huluna diasupkeun ngebrak bener. Atuh can nyorang perang sih orang mah tuh can nyorang perang tah hesena ilmu thariqah untuk mencapai hakikat lain zikirna. Gampang zikirna mah. Undang aya cau gede. Kiai hebat jasa cenah zikirna. Kos kitu mah nafsu. Udang tajam hiji. Pandian awak wudu serahkeun ka Gusti. Kuat sabaraha jam coba diuk. Kuat sabaraha jam salat, perang teh jeung hawa nafsu. Jangan nonton bola mah urang sapeuting terus bae. Kuat malah. Ih teu tunduh, sanggilang pemajikan ngemarah bae ge. Halang geus SB atuh dinya mah. Engke resepnya seueuh. Terus bae. Tapi salat mah can nyorang perang urang jeung hawa nafsu. Puyang biasa. Itu sabaraha rakaat dia pukul encan. Kos kitu. Eta perang tah kos kitu ibadah ngaranna. Mulai eueuh hiji jelema diangkat ku Gusti Allah jadi wali, peutingna kerek mah moal aya. Moal aya jelema diangkat jadi ulama sholihin, lamun tah peutingna kerek bae moal aya. Cenah aya di lembur kula ge tilok hees teh mah kiai, kunaon tim sukses. Cabok kiai kos kitu ieu, di dieu aya cabokeun. Perang jeung hawa nafsu kos kitu tah. Urang ese jasa. Lamun kanepi duniaeun mah wani dihareup tapi neangan ridho Allah. Berani maca Quran ketika loba jelema. Berani ceramah ketika loba jelema. Berani maca kitab ketika loba jelema. Berani zikir ketika loba jelema. Ketika sorangan mah teu wanieun. Atuna naonan ibadah kos kitu. Wani teh ketika aya jelema bae sorangan teu wani. Ya, eta lah teu berani ngaranna. Borangan kos kitu ngaranna. Sorangan urang ngahaja. Mun aya mah imah kosong. Iya. Cek urang ku aing dipake sia. Iya, yang nyeho coba mental aing datang ka mana coba. Kakarak asup da geus julak cileuk. Itu lain husu ya kos kieu mah. Urang mancan bisa tak perang teh kos kitu. Geus ulah waka di imah kosong sorangan di masjid sorangan di imah sorangan betahu dah. Nu teh tunduh kabeh ge ngamimitian mah tunduh kabeh ge. Namun terus baik itu datang ka paeh deuk iraha nyahona ngadenge suara cak-cak ti peuting. Deuk iraha nyahona ngadenge suara-suara bangkong ti peuting zikir. Deuk iraha nyahona ngadenge suara toke. Jeung deuk iraha nyahona urang kapanggih jeung kuntilanak. Atuh moal aja kuntilanak ngotilok ti beurang, atuh aya ti beurang kuntilanak tewak ku urang. Kuntilanak ka ti peuting. Dah, aya nyaho coba. Cek ieu kuntilanak coba tang-tangan ku urang. Kunti, ka dieu sia. Aing ya nyobaan. Ti peuting coba. Barak aya. Sial sugan teh teu wanieun ka aing. Lompat urang. Cek kuntilanak jasa kitu doang. Ya belajar ibadah dia ulah di tempat nu loba, tempat nu saeutik belajar ibadah. Belajar ngaji ge ulah loban kieu teh ieu teh mun can bisa mah bahaya.
ceramah teh mun can bisa mah bahaya diriung-riung ku jelema loba. Tah nu istimewa mah tak kieu nu baheula ngaji duaan we. Ayo ngaji duaan wujud, artina wujud aya. Ayana Allah teh kasipatan ku kidam, artina kidam mah mimitina. Artina bako tetep langgeng tetep teh tungtungna. Sok ayo duaan betah. Jelema baheula ngaji teh kudu aya be batur. Sikaryawan ku batur. Kitu batur mah. Ieu mah udah dulur ngaraji atuh sia ka aing. Urang teu ngaraji ieu aing kiai. Teu kadeuleuh ieu aing kiai ku sia. Masya Allah, sia si kunaon teu nyaho ka kiai aing kiai yeuh. Talian teh kos kitu mah. Batur ulah gari geus ngajina bisi kanyawan ku batur lah. Mudahan bae nya. Eta nu pisorgaeun mah kos kitu. Masya Allah, ngaji teh urang mah hayang diriung-riung ku jelema. Tapi lamun ku Allah geus digerakeun, iya tuh sabaraha Allah. Mentak saetikan jeung lobaan akur bakal ngaji teh. Ya mah ngaji ya sabaraha urang ieu? Tiluan prekeun yuk. Agok tiluan doang. Ngaji naon teh kos kitu? Teu meunang mari bisetik aya 5an bubardak. Atuh murid ngarep-ngarep hujan bae. Tek hujan. Kudu pere deui. Iya keur carita bebelajar ibadah nu ikhlas dah hese nu ulah kanyahoan ku makhluk cukup kanyahoanna ku Gusti Allah Subhanahu eta tanu dikejar. Coba komo nu geus kolot mah mencan pernah udang-udang teu penting tahajud ji nek datang ka ira aya awak manya tingongora datang ka kuari kieu bae. Cobaan perang sekali-sekali perang tah perang mah teu kudu ka Irak teu kudu ka Syria, urang bae jeung hawa nafsu. Sakieu bulan ka salat mas tunduk goblok sia koy. Bantingkeun sia. Awas sia hulud pantaukeun koy sia ieu. Ye, ka mana cek urang teh pantaukeun ka pamajikan sia. Atuh ES deui tah mangarana. Ah, dasa blon. Emang urang Cikup blon kabeh. Carita perang jeung nafsu teh kos teh kakarak awalan teh kos kitu. Masya Allah, sejasa hayang ulah kanyahoan ku makhluk ibadah teh ku Allah be. Hese mah lain haju leupas tina urang ngaji biasa lain. Aing ngaji nu biasa mah ngaji syariatna, ta ieu ngaji nu khusus ka Gusti Allah. Anu babacaan teh ngegerendeng we di jero hate urang teh. Nu nyaho malaikat kitu nyaho iwal ti Gusti Allah eta istimewa manu. Ulah leung lolobaan be ngaji teh jeung jelema bae komo teh mah ditungtung-tungtun ku kandidat titah ngaji misina geus lain ngaji teh mah RP kaluar nama Al-Quran disungutna hadis horeng di jero batin nama rupiah Soeharto ban sen mobil ganti ku hari Fortuner kadangnya ada Al-Quran kos gitu entek waliullah mah jijieun kos gitu sebabnya nangis nyaho karena hakikatnya terbaca lain ngaji tuh hese kan kanyahoan ku waliullah mah aya jelema teh kuli sapu kuli nyapu sabaraha sia digajihna 20.000 aing masa poe hina tujuanana dunia 20.000 salat wayah salat mah salat halal ngan tujuanna dunia sakikituna bae. Kabagi jeung si Soleh le sia digawe di mana? Di masjid aing mah. Gawe naon? Adzan aing mah. Dibayar sia, bayar sopo 20.000. Naon bedana jeung tukang sapu? Naon bedana jeung tukang sapu? Ya tujuanna mah 20.000 keneh.
ngan bedana nu ieu mah di pabrik Japuan atawa di hiji gedung di imah atawa di kantor ieu mah di masjid teu aya beda setika-tika can selama tujuanana 20.000 wae ngan kadengena mah bae hebat jasa sia tong mah tukang azan lain tukang azan tukang neangan duit melalui azan tuh badak ieu tuh sarua-sarua kae eta kos kitu. Nah, bandingkeun teh ku urang tukang sapu 20.000, tukang azan 20.000. Iya tuh eta kaena nu dimaksud. Tukang sapu waktu salat, tukang azan waktu salat. Ajung ke ganjaranna teu ganjaranana sakikituna bae di akhirat teu beda tukang sapu jeung tukang azan teh ngan kadengena doang. Ulah dikira hebat jasa di masjidnya mah cicing bae di masjid ngagedean dosa malah mah. Ye, cicing di masjid parangsana. Tuh kan motif di deuleu urang Masya Allah si ieu ngaji ceramah si ieu ngaji di majelis taklim tujuanna ngan saukur yang meliban atuh akur jeung tukang sapu naon bedana ngan ieu melalui Al-Qur'anul Karim kadang tigesleuna leuwih tibatan tukang sapu ti soredatna leuwih tibatan tukang sapu selama tujuanna eta kena sampah kamu nukos gitu eueuh nanaonan lamun geus kieu ye beda ye sia digawe di mana aing mah ngabdi di saha di kakak aing atawa di abah aing jadi tukang naon tukang sapu aing mah tukang ngaguntingan kembang digaji teu hayang digaji aing mah ngan sakadar kaduluran atawa babaturan deuk ngabdikeun diri bae aja sok dibere duit urusan mere duit teh mah urusannya anak aing mah ngabdikeun diri bae ku aing dibersihan imahna ngarumasak lah aing mah bari ibadah geus aing mah dibere alhamdulillah teu dibere teu masalah aing mah ngan aing mah rasa deudeuh ka kakak aing mun kakak teh mah mun adik-adik mun abah-abah mun uwa-uwa atau babaturan aing mah ngarumasak bae endeuh aing mah ngahidmat diganjar nyapuana diganjar pohara jasa saya di mana leh kuari masjid tukang naon tukang adzan digaji aing mah teu deuleu gaji urusan gaji mah aya dicokot tuh menta aing mah atuh dasar si soleh blon tah henteu aing mah ieu mah adzan wae aing mah sesuai jeung tugas dibere alhamdulillah teu masalah geus aing mah geus pokona aing mah tukang adzan mah geus inget ka Ki Bilal bae ganjaranana gede bahkan leuwih gedean ieu tibatan tukang sapu sebab naon azan mah puguh aya penjelasanan ieu tigali kajian di masjid tapi sakadar endek ngarau doang mah bahaya kajian tukang sapu tapi manehanana motifna khidmat poharnya komo lamun ngahidmat ka guru mursyid lain deui tah mah geus carita terus lain deui tah mah lantaran tamandek dileungitkeun nafsuna ku sang guru hulu jadi suku-suku jadi hulu geus siapeun nya nama lantaran tama endek dibersihan batinna ku guru teh ulah aya riaan ujub takabur ulah rasa pengakuan diri aya eueuh deui iwal ti guru mursyid ta eta mah sesuai jeung perintahnya na boro-boro keur kadeleuna benar keur kadeleuna salah pasti dilaksanakeun sebab naon guruna geus teruji jadi wali geus jauh tina nafsu kadeleuna mah siga nafsu kadeleuna padahal teh Abu Bakar Shibli beja ka Ki Junaidil Baghdadi hayang abdi mah ieu teh hayang dibersihan awak abdi teh ditarima lantaran Abu Bakar Shibli mah pengusaha gede pengusaha ternama di Baghdad kelas internasional nyana hayang guguru ulah Junaid moal kuat lantaran datang di hek bae atuh piceun atribut bos cek Junaidil Baghdadi piceun atribut bos piceun cicing sia di dieu mangga beneran sia bade abdi mah geus diucutan kabeh bade dikumahakeun ya abdi ganti bajuna tanu cumplang-campling mangga bere cicing sia di ditu tuh di pertigaan menta-menta kieu bae aju duitna ka dieukeun pan okosna mah okos dek dipalak dijieun kuda padahal lain Ki Junaidil Baghdadi mah
siapa sih aya nu mere lamun engke resep kana duitna atuh naon bedana jeung dagang ulah. Jadi berarti mah menta-menta teh tugas duitna baja dibikeun ieu ka guru tinggal guruna mah nyieun dapur bloon tau guru bloon atuh lain ge mursid kos kitu mah haji mursid paling eta mah oh ke ku guruna ge dibikeunan deui duitna diinsurop geuning jageus teu hayangeun guruna ge ngan ieu supaya nafsuna eueuh kumaha masya Allah sabaraha taun tak Abu Bakar Shibli kituan nyana teh 3 tahun jadi menta-menta dideuleu deui kiku jadi bang deh nafsu masih kene aya kene nafsu masih kene terus supaya nafsu teh eueuh sabasa kali nafsuna nafsul ammaratu bisu nafsul lawamah nu eueuh nu dek dieuweuhkeun teh terus dididik datang ka eueuh boga rasa diri teh mulya eueuh hargaan awak teh pan urang mah sopan sia ka aing terus teu kadeuleu bae aing teh kokolot takos kitu teh eta teh jauh ka kawalian nu kos kitu mah teh budak aing diondang ka ditu teh dihormat-hormat acan kunaon kadanan ku di kasuran spring bed mah do make ampar-ampar do bagus eta kiai lain wali do kos kitu karasa boga harga diri sorangan kene hayang dihargakeun ku batur wali mah eueuh harga diri teh nu boga mangan Allah doang geus diondang ka nu kumaha bae bakal akur bae nya mah dihormat teh hayangeun nya mah teh dihormat ge kitu bae tilok aya ngomongkeun bo budak aing bo di kasuran Indah Jasa bejakeun ka nu ngundang mun aing diondang kudu kitu-kitu tah susu kopi di dinya araraya tah jadi aing azana kos raja atuh teh mah tinggal ngarebekeun bae ka neraka teh mah kiai tah kos kitu asmun aya ngomong-ngomong kos kitu bae kiai boh ka ditu teh di api lain wali kos kitu ih wali mah biasa bae kabeh ge ieu adalah gerak Allah Subhanahu wa taala teu hayang nya nama di kiai-kiai teu hayang di mama-mama di buya-buya teu hayang ka mana kiai kiai buya sia tu kiai mah tuh kos itu tuh aing mah geus abuya geus tinggal gerebekeun ka neraka bae teh mah kiai teh kos kitu. Pada yang terhormat Bapak Kiai Haji Junaid Dokter Andes dah bego kepuat usia yang hese-hese aing kuliah Bapak Dokter Andes Kiai Haji Junaid yang terhormat SH nah tuh kecap Tangerang aduh teh bos kere aya kos kituan mantek dina ilmu thariqah mah coba diri gaulkeun ka batur barengkeun jeung batur coba hihijian jeung batur di mana ngerasa sorangan hayangna ternyata hayang dihareup bae takabur aya di jero hijikeun awak urang jeung batur ketika batur teu nanya ka urang ngajang hilek jauh keneh berarti urang kaboga pangkat hijikeun diri urang jeung batur ketika batur api lain ka urang aya di jero hate sia aja api lain bae ka lain hijikeun awak urang jeung batur ketika urang kabeneran dibere naik angkot batur mah naik kijang nyana sial jasa aing kudu dibere angkot ieu ngabesan tolol-tolol teuing batur mah naik Avanza naik kijang kaditu mah kadana naik itu Mercy ya Lexus ieu mah aing mah dibere kijang 08 tempes deui sial jasa can jadi teh kumaha dipetakeunana bae mama mah di dia aja di mobil Avanza mangga mama mah di dia di kijang terus mama mah di dianya di mobil angkot bae oh masalah di angkot gitu. Kebenaran di angkot mah cak di rombongan teh mama mah di dia tukangnya oh masalah aing mah teu diajak Allah Gusti ya ya wes gajah gijig kuna ish manu aing mah dihareup aing mah teu dihareup puyeng aing mah kudu dihareup bae tak geus boga rasa hayang dihareup bae lain wali eta tadek dipiceunan tah nu kos karari itu tadek dipiceunan tah nu matak sorban mah bisa ngagebay ka handap tapi nafsu mah luar biasa hesena dipiceunan tah eta nu hese ge
tak eta kabeh ge hayang kumaha atuh indah jasa mun berang jeung peuting eta akur kapanggih jeung nu susih jeung nu sugih jeung nu susah teh akur kapanggih jeung muriang jeung sehat jeung naon kitu ngaranna gering teh akur kok indah amat eta anu paling boga reputasi munggu Allah mah tak kumaha carana eueuh deui nu bisa moal bisa nungtun lurah kos kitu camat bupati gubernur tah mah ngajongklokeun ka neraka jahanam tah mah kiai ge kiai modern bangsa kiai kos kitu moal bisaeun moal nungtun nu kos kitu mah moal malah mah kiai kuari mah bagus tah jelema loba nyieun usaha geura urang di dinya ge lain kitu tah kiai nu mana nu bisa ngabersihan batin ieulah nu sok disebut kiai mursyid. Nu mantep ge ieu aing ieu resep bae kana dunia kumaha supaya ulah resep kana dunia atuh aya kiaina urang deuk ibadah ka Allah satungtung resep bae kana dunia atuh moal ngeunaheun nah ieu coba ieu angsongkeun urang ngan guru ge engke heuleuh amal kuat sia mah mali bere namun urangnya encam terus beneran sia bener sia ieu deuk ibadah ka Allah khusus bener hayang embung resep ka dunia bener mama ge resep keneh kadiekeun bae tuh dunia sia ka aing sia Allah gadut tuku sia tah pindah doang buru seta kos kitu teh nu nyaho kana rangkana hanya ulama-ulama ahli batin kidituna Kangjeng Nabi kabelah dieuna Sidina Ali Sidina Husain terus Muhammad Bakir terus Ja'far Shadiq terus Ali Ridho terus kabelah dia Syekh Abdul Qadir Jailani tah jalur-jalur eta nu bisa ngabersihan kana batin indah engke urang bakal teh manggih naon bae ngeunaheun jasa mun eueuhnana urang mapan kuari kapanggih bae jeung kiai anu rada hebat ngajang hilek bae kos gitu Nungga warung jeung nungga warung eta batin teh beres neluh anu di eta tapi lamun urang cekas hate teh urang ngeunaheun geus sasaha ge hayang bae kanyana nini ngobrol di layanan bae aki-aki ngobrol di layanan bae terus bae budak leutik ngobrol di layanan bae terus babnya naon geus batina geus teu hayang kapanggih jeung sasa iwal ti Gusti Allah nu mantap ka Gusti Allah mah kabeh merengek saha bae ka Gusti Allah atuh ku Gusti Allah diperhatikeun nyana geus deukeut jeung Gusti Allah atuh kitu ngan sewaktu-waktu jana embung kapanggih jeung jelema eta mah khusus dirina keur manteng ka Gusti Allah engke ge dicarekan deui ku Gusti Allah balik deui urusan pan anjeun teh dijadikeun khalifah ku aing urusan awak cia doang mah tuh babari batur tuh ulah kena ngajar rongklok tuh dititah padahal manyana teh geus embungeun dirina hayang jeung Allah bae ngan ku Allah dibere tugas ilmu pikeun supaya nu maling tadina malingna 1 miliar atur saeutik bae kitu 500 bae gitu heulanan kitu bae tadi saeutikeun tadina nonton TV teh full 24 jam nah kuari mah tuh 12 jam bae heulanan geus 12 jam genep jam geus genep jam 2 jam aju jual tipina jaleutik teh nu gede ganti eta hararese tah nuduhkeun supaya lempeng ti Allah geus arembungeun wali-wali Allah mah hayang jeung Allah bae lantaran naon deuk naon tuh babarengan jeung manusia jajeng jelema teu butuh jeung dunia teu butuh nu dibutuhkeun Allah tuh moal hayang janu ceramah resep sote ceramah aya nu mere jadi lurah resep jadi lurah lain endek ngurusan manusia endek hayang lumayanan teh aya perpuluhna nu mantap hayang sote jadi bupati lain endek ngurusan rakyat lumayanan proyek-proyek sakali tanda tangan sakali tanda tangan tilu tanda tangan we utas ya tatakan gitu kan eta mah acak-acakan teh kos kitu mah itu pokoknya mah seluruhna lamun tujuanana 20.000 tukang sapu jeung tukang azan naon bedana tuh kos gitulah pandangan ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala mun geus bersikat tempo sanajan aya di pondok pesantren aya di majelis taklim aya di pabrik aya di perusahaan di kantor satungtung nu diteangan dunia motifna doang nu beda
tapi lamun geus tek ka Gusti Allah lain deui sanajan di kantor tapi henteu maksud ieu teh kana dunia ngabeberes umat lain deui kage timbul sinar di dieuna. Lamun camat kos kitu aya sinaran di dieuna. Lurah kos kitu aya sinaran. Kiai lamun kos kitu aya sinaran di dieuna. Ya can orang ngeuleuh cenah sinarna. Coba sorot ku baterai ge. Oh, cang. Sia mah nyaritakeun sinar teh kos kitu bae, sinar maknawi. Jadi kadeleuna sayup matana ge, lain deui gerakna. Anu ikhlas mah kadeuleun, salat ikhlas ge digerak ge geus kadeuleun. Ikhlas mah salat ge kadeuleun. Oh budak bagus tah salatna ikhlas kadeuleun. Sebab nyana geus ngarasakeun ikhlas, ketika nyana ikhlas kos kitu. Kos gitu, kos orang jadi jawara. Eta ku tetang-tetang di hareupeun pabrik urut aing teh kos gitu. Bageula aing kos kitu percis jasa tah. Nyahoeun nya tah. Tuh kos kitu. Nentak ieu budak teh daekeun HS guling gasahan we nyaho wae ieu budak keur trisno ieu budak. Kos kitu nya tah ieu mah ngaji caritana keur carita teu dilaksanakeun ngan urang macakeun kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaid kuari ribut jeung Ki Umar, kemudian Ki Umar teh kuari ngabinasa Ki Zaid. Ternyata leungeun nu belah kenca dipotongkeun ku Ki Umar si Ki Zaid. Tak ieu Ki Zaid teh kan setelah disidang dipersilakan untuk membalas nu sesuai jeung kelakuan nu pernah dilakukan ku Ki Umar. Ternyata leungeun potong sabelah ieu dipotongkeun ku Ki Umar. Nah, ayeuna nu kencapan teh nu kenca ye. Begitu cek keputusan pemerintah hakim memutuskan, maneh dipersilahkan untuk membalas nu belah kenca. Begitu dideuleu Ki Umar, setruk. Nu kencana kikian. Ya, rugi aing cek Ki Zaid. Anu aing mah sehat. Atuh teh sanajan teh ku aing di kisos kita mah emang geus kikiran ieu. Teh cukup apa henteu tah? Andai kata Ki Zaid dirusak leungeun kenca anu sehat, dibalas kuno kempleng wala tuqta'u sahihatun bisalain. Teu bisa nu sahih kuno salah atau dibalik. Nu Ki Zaid duri rusak teh nu kempleng kuari lantaran akur pada kencana. Nu Ki Zaid mah ku Ki Umar teh di kitu rusakna nu setrukna nu kempleng kuari Ki Zaid deuk males ka Ki Umar teh nu kenca de sehat teu bisa sebab teu aku sehat deui kempleng mah kempleng deui teu bisa nu sehat dibales ku nu kempleng. Nu kempleng dibalas kuno sehat teu bisa. Lantaran Ki Zaid na ieu malah asal akur bae ridokeun bae. Cak Ki Zaid teh keun bae wa in radiyal jani. Sanajan Ki Zaid ridon nu natuan dibalas kuno kempleng tetep teu jadi nurutkeun ceuk agama teu jadi. Walau fa'ala lamun misalna langsung dilaksanakeun bae ku Ki Zaid atau ku Ki Umar ku kempleng lam yakok kisoson teh jadi kisos bal alaihi dia tuh balik wajib ka Ki Umar bayar diat. Walau saro maka lamun marambat ieu potongan teh pa alaihi kisosun nafsi maka wajib kaki Umar adalah malas diri lantaran encan data tadi nage batuk ta'u salat usalau bisahiyati jeung ditugal salat
nu kempleng ku sebab bisayati kunu sehat teu naon illa yakula ahlul khobrati kecuali ngomong ahli khobrah ahli anu geus bener-bener jitu dina urusan anggota ahli waspada ahli khobrah teh ahli anu geus bener-bener mahir ieu mah sehat ieu mah setengah sehat ieu mah gering kanyahoanana darahna ieu mah ngalir ieu mah ngalirna 50% ieu mah geus teu ngalir kempleng teh kan geus teu ngalir dalah tersendat-sendat eta ngaranna ahlul khobrah nu nyahona kecuali cek ahlul khobrah layan qati udam ieu mah geus teu pegat getihna wayakna ubihang mustaufiha cukup bae ngalep cukupku ayana ieu anu sehat mustaufiha jadi eta mah tinggal musyawarah bae wa yuqta'u wallahu a'lam bissawab.